Para mitra nuju ngabandungan dongeng nu judulna nyaeta Kajiret ku Pitapak karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ke-27. Mang Jaya ngaturkeun nuhun terutami ka sugri kaum dangu di mana linggihna nu sami-sami ngabandungan dongeng. Mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya Official tiasa katampi kalayan kabingahan atuh dongeng ieu para mitra sadaya judulna Kajiret ku Pitapak karangan Bapak Tatang KS. Hatur nuhun nu paros noya subscribe sareng loncengna, nu paros noya ieu para mitra like-na, nu sering komentar, nu sering ngabagikeun hatur nuhun. Mangga hatur nuhun alhamdulillah subscribe-na para mitra tos langkung ti 132 nya 132.000 para mitra hatur nuhun. Mang Jaya ngaturkeun nuhun subscribe panoseur. Alhamdulillah nandakeun para mitra dongeng ieu aya nu marhatoskeun. Mang Jaya ngaturkeun nuhun oge upami hoyong tamat aya judul-judul paros tamat yantawisna duriat pegat kupati para mitra sadaya aya kawin katuyu sareng si kardun munyung teh nya tuh geuning nya oge aya mandraseta cenah kitu mandraseta gitu tah dongeng-dongeng nu paros kasanggakeun di atanapi paros di-upload tamat di Mang Jaya Official. Buka we para mitra dongeng-dongeng di playlistna upami hoyong tamat langsung atuh tiasa ngaduk-duk ke sadi dinten adagukeun dongeng. Aduh mangga para wargi ai kersa mah nyanggakeun bae pamiti aya padamelan. Kajiret ku Pitapak karangan Bapak Tatang KS bagian ke-27 urang lajeng deui wilujeng ngadangukeun. Wargi kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Kajiret ku Pitapak. Ieu dongeng para wargi sadaya karangan Wa Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-27. Mangga urang terasa. Wanci magrib den amirna memulih bari nyanak manah nu handeueul. Sedeng Neng Mutiara tos dugi ka kota Jakarta mung anjeunna ngaros bingung ari sabab teu boga jug-juganeun pisan ari katamah-tamah kakaraninca ka kota Jakarta anu sakitu ramena nu jadi bingung keur Neng Mutiara mah lintang tina waktuna rek sare di mana keur ngarerem moal hade kudu ngaringkuk di emper toko onaman mah mangkaning moal budak leutik keneh waktu tuluy nyerelek geus ninca ka Wanci Isa harita Neng Mutiara gawena juntang janteng bari nanangkeup budak. Keur kitu torojo dua urang lalaki matak nyurigakeun. Tita tadi keneh oge eta lalaki duaan teh nyerangkeun we ka Neng Mutiara. Samalah nu saurang mah gawena ngareretan kana ransol. Si horeng di Jakarta mah jelema nu kitu teh kasebut pencoleng cenah kitu. Pok nu saurang nanya ku basa Indonesia bari suraseuli. Sedeng baturna saurang deui culang cileung sakapeungret kana ransol nu dijingjing ku Neng Mutiara. Mau kemana Neng? Sendirian aja. Pokna bari terus ngadeuketan. Mencari saudara saya. Tema Neng Mutiara rada muringis sabab nunanya saja bangadeuketan make mencerong kana beungeut. Oh, mau cari saudara. Di mana alamatnya Neng? Di Jakarta, Bang. Oh, ini namanya Jakarta, Neng. Ya Jakartanya di mana? Cek nu saurang lalaki talete. Sedeng Neng Mutiara teu nema deui. Bingung rek nyebutkeunana keur kitu ujug-ujug durug-durug ransa nu dicekal ku Neng Mutiara teh dikekenyang ku baturna. Ngan untung pageuh kalawan Neng Mutiara jejeritan. Kabeneran harita aya saurang lalaki geus rada kolot tumpak motor. Manehna ningalieun aya awewe nu keur dikekenyang ransalna. Bari jejeritan atuh reg lalaki nu tumpak motor eureun terus muru sarta ngagertak. Lepaskan. Lepaskan. Awas lu. Berani lu gua laporin sama polisi, ha? Cek eta tumpak menutumpak motor. Atuh dua pencoleng gentak lalumpatan pangdengena mah ngakukeun polisi. Sanggeus pencoleng areuweuh pok nanya ka Neng Mutiara. Mau kemana Neng? Tanyana bari nyampeurkeun tapi Neng Mutiara teu nemalan. Anggur segeruk ceurik. Neng baru ya ke Jakarta ya? Pokna. Betul, saya baru kembali sekali ke Jakarta. Tema Neng Mutiara bari nyusutan Cipanon ku tungtung pangais. Maksudnya mau kemana? Tanya lalaki bari nulungan teh nanya talete.
Sebetulnya mah saya mau cari pekerjaan, Kak. Namun tidak mempunyai permili di sini, saya merasa bingung buat menginap. Oh, mau cari pekerjaan? Waduh, di kota Jakarta tidak semudah mencari pekerjaan, Neng, apalagi orang baru. Tapi begini ya, Neng ya, mari ikut saja ke tempat orang tua Aye. Daripada diam di sini nanti ada orang jahat. Yuk, lekas, yuk. Kasihan tuh sama anak, nanti masuk angin tuh. Cek eta lalaki bangun karunyaeun ka Neng Mutiara. Ku dasar kitu keur Neng Mutiara teu loba nu dipikir deui tuluy milu ka eta lalaki ngabonceng kana motor. Ongkohan sieun panggih jeung jelema jahat. Saleuheung ukur ngarebut pakaian kumaha lamun dirina cilaka. Mangkaning mawa budak leutik keneh. Duka ka mana Neng Mutiara dibawana harita teh kudu nulungan. Ayeuna urang malikan kayan indung bapana Neng Mutiara. Sajeroning 2-3 poe mah asa teu puguh pipikiran. Komo Den Winarni dina 3 poe teh teu keur satuang-tuang acan. Ari Den Amir satiap kaluar kantor teras maluruh Neng Mutiara di kota Bandung. Hubungan kanu berwajib bege atuh jeung kanu sakur kekenalanna tapi weleh Neng Mutiara teu puguh di mana ayana can panggih raratanana pisan. Cag urang ngadadarkeun kaayaan Den Amir. Sareng garwana nuju baluweung ngemutan tina perkawis putrana nu teu aya. Caturkeun saurang lalaki tengah tubuh keur niis di teras bari nying hareupan cai kopi. Sakapeung harita lengah-uleng meuni antengna keur siga keur aya nu dipikiran ku dirina. Teu sakumaha lila torojol pamajikanana kaluar ti imah sarta nanya ka salakina. "Kang bade tuang ayeuna meungpeung handeup cangguna yeuh?" Ceuk pamajikanana. "Keun we engke deui nyai can hayang dahar. Pugu akang teh inget we ka Neng Mutiara jeung ka anakna asa leungiteun geus aya satauna teu panggih-panggih. Kayang teh ulin ka dieu da manehna teh bapana boga mobil, manasinakeun urang teu boga duit keur ongkos teu bisa udar-idar." Ceuk salakina horeng nu keur ngadaweung di teras teh Mang Marta pamana Sukarna, manehna ingeteun ka Neng Mutiara. "Ih da nya atuh Kang, abdi ge inget wae. Samalah budakna mah meuni kapirarai wae katingali wae keur heueuh reureuayanana. Lamun ceuk boga babaeun mah hayang ka ditu atuh abdi ge." Temal pamajikanana katelah Birumsari, tapi teu sakumaha lila Mang Marta jeung pamajikanana kajarero sabab harita hujan murupuy jeung angin ngagelebu karasa meuni tiris. "Rek dahar ayeuna Kang?" Pokna bari ngareret ka Mang Marta anu tas nutupkeun panto. "Sok atuh di dieu we dina meja ieu yeuh." Temal Mang Marta ka karage Birumsari malik. Di luar kadenge sora lalaki pupuntenan. Punten, mangga." Harita para wargi sadaya atuh Mang Marta nitah ka pamajikanana mukakeun panto cing buka pantona ka ditu nyai. Birumsari ngojeng ka ngalengkah ana brai panto dibuka si horeng batur salemur nyiponirah indungna Sukarna. "Euleuh geuning si Ujang jeung saha ka dieu Ujang?" "Saha nyai?" tanya Mang Marta ngalieu. "Ieu Jang Ili, yap Ujang ka jero atuh ni burit-burit teuing wayah kumaha ti lemur." Cek Birumsari bari mundur. "Mios ti lemur mah tadi kinten tabuh 3 bi mung nya kitu we di nagreg macet tuh. Aya kana sajamna langkung teras di leresan jalan Jakarta macet deui. Mangda Mang." Tema Jang Ili nyolongkrong sasalaman ka Mang Marta. "Cager. Nah, meuni burit-burit teuing atuh tas di mana euy? Ngahaja wae ka dieu." Ceuk Mang Marta. "Matak ngahaja Mang, maksudna teh anjing keneh. Mumpameng abdi teh tos ieu janji bade macu di Serang Mawajengan." Tema Ili gek dieu. "Geuning mani ujug-ujug kapanggih mangna di dieu teh Jang Ili?" "Nami naroskeun dinya dipayun keresan RT di dieu, manawi teh kieu Mang, oge bi. Abdi teh burit-burit ka dieu teh maksana bade naroskeun Jangkarna sunna di dieu keneh atawa nepi tos ngalih?" Cek Ili menanyakeun Sukarna. Mang Marta ngadon ngahuleng bingung nyaritakeunana sabab Sukarna dihukum tina alatan maehan saurang jalma. "Laras aya di dieu Mang?" Ili nanyakeun deui bari neuteup kana beungeut Mang Marta nu keur tungkul. "Ari kitu aya naon Jang Ili? Nanyakeun urusan Sukarna sagala?" Mang Marta nanya ka Kasema. "Moe kieu Mang, kahiji hoyong tepang we sareng Mang bieu kali mi. Atuh kaduana bade nyusulan Jangkarna margi ieu Coponira ibuna Jangkarna ulur, kalayan anjeunna naroskeun we Jangkarna kitu." Cek Ili. Puguh para mitra sadaya Mang Marta jeung pamajikanana rareuwaseun ngadenge beja ti Nyiponirah
nyata beja nyiponirah lanceuk namang Marta gering sasat nyata gering ripu. Nyeri naon Jang Ili? Birum sarina teu. Ari kawit mah biasa wae para nastiris bi nanging lami-lami katinggalin matak pika salempangeun. Teu sirikna siang wengi micangcam we ka Jang Sukarna. Maliku abdi sareng kutatangi dibantun ka puskesmas tos aya kana 3 kalina. Naing teu aya pisan perobihanana. Ari saur ti puskesmas mah kedah diopname ka rumah sakit cenah. Mung ceponirahna tetep teu kersaeun padahal ku abdi mah sareng kutatangi ge bade dipangmayarkeun teteh. Temal Ili atuh Mang Manta tambah bingung harita teh para mitra sadaya. Anu geus mana geus teu digawe, mana nu jadi alo dihukum ari ayeuna beja lanceukna nyata. Indungna Sukarna kabejakeun gering. Nu kieu nu disebut katurug katutuh teh. Eta geus sabaraha poe geringna Jang Ili? Ari teu da namang tos aya kana 18 dinten bi mung parna nama sareng micangcam putrana mah mohon ka Jang Karna tos aya kana 6 dinten nama. Ai perkara daharna daekeun. Numawi teu kersa pisan barang tuang. Teu lebat barang tuang tuh da bi. Beu kumaha atuh Akang? Birum sarinanya bari ngareret ka salakina nu keur ngajelenggut. Aduh teuing atuh nyi. Jadi tungtung nama ngarasa bingung kaditu kumaha teu kaditu kumaha kene. Cek Mang Marta teu bisa mere jawaban nu pasti. Keula Mang abi bade tumaros sakali deui dupi Jang Karna di mana atuh? Nah aya di dieu atawa pitos ngalih ti dieu? Ili nanyakeun Sukarna. Temah nama kapaksa Mang Marta terus terang ngadadarkeun perkara Sukarna. Yang Ili aisanya nama tadi ge. Lain Mang teu hayang ngajelaskeun ngan Mang teh ngarasa bingung dijelaskeun kumaha, teu dijelaskeun kumaha kene. Sakituna deui teu nanaon ku Mang dicaritakeun perkara Sukarna ngan Mang pepeujeuh ka Jang Ili. Omat ulah rek cacarita ka sasaha ukur sadirieun Jang Ili. Sokomo lamun dicaritakeun ka indungna Sukarna mah omat ulah. Lantaran bisi namah-namah jadi panyakit perkara Sukarna teh geus sataun leuwih. Manehna teh unggah balewatangan. Cek Mang Marta kakarasa kitu. Unggah balewatangan? Perkawis naon Mang? Ili kaget ai nurutkeun ceuk katerangan tinu berwajib mah. Jeung ti pangakuan Sukarna manehna teh kungsi nodong jalma nu tumpak beca nganduka di mana mah. Masyaallah Gusti nu Maha Agung. Ili ngajenghok dupi salajengna kumaha Mang? Pokna deui tumanya nyasa terusna mah dihukum ngandul ka teuing ai sabaraha taun nama. Sabab nu ditodongna korban ditikem ku pesobalati nepi ka palastrana sapada harita. Samalah Sukarna ditewa ku polisi ge di dieu mangkaning pamajikanna keur kakadungan geus 8 bulan. Ari Leo Sukarna dibawa ku polisi ari brol pamajikanna ngajuru. Puguh Mang jeung Imida teh ngarasa tagibur pipikiran mana nu jadi alo dibawa ku polisi, mana pamajikanna ngajuru. Akhirna mah ngarasa samagah batin Mang teh. Ayeuna aya beja indungna gering. Mangkaning Mang teh geus rek sataun ngalumruk teu boga pakasaban sataun leuwih malah mah. Geus aya meur hampir 2 tahun samalah geus ngarencanakeun rek balik ka Sarakan jeung Mina. Mang Marta ngajelaskeun sawajarna perkara Sukarna. Para mitra anu mulia, atuh Jang Ili sabada ngadenge caritaan Mang Marta ngeunaan diri Sukarna manehanana gogodeg. Nah, eta Jang Karna nepi ka kitu-kituna disangki ku abdi mah usaha we di Bandung mah. Sanes ku kitu nya kapan Jang Sukarna teh nuju di lemur mah sakitu bageurna Mang, sakitu solehna. Ku sadayana ge pada maruji atuh. Ari ayeuna bet kaungan lampah kitu, ceuk Ili Mang hanyakalkeun. Nya kitu atuh Jang Ili. Mang ge teu nyangka nu jadi alo baris kadinya cigna labuh kulaku ti saloedat ku talajak sorangan. Ngan ku gambaran Mang mah pasti manehna teh pergaulanana jeung jelema nu teu baraleg akhirna kajirat ku pitapa. Ayeuna kumaha maksud Akang narek ka lembur? Birum sari nanya deui kana pamadegan Mang Marta salakina. Ka lembur teh moal hadeni kreuh nyai. Sedeng Akang boga duit ti mana keur ongkos ka lembur teh. Mana sinakeun Akang teh usaha. Teh mal Mang Marta ngarasa bingung dumeh teu boga keur ongkos. Nyari teu kaditu karunya tukang mangkaning anakna keur aya dina tahanan sedang Akang boga lanceuk dengan hiji-hijina. Coba ceponirah teh awak sabelah teu boga nu pikeun tanggung jawab.
Ari sanggem abdi mah kaditu emang eukeur mah jangkarna teu aya hayo ke emang teu kaditu pisan. Ari kitu mah tos ditepangan teu panasaran. Atuh bade sae deui nuhun eta nu disuhunkeun da kawitna ge damang. Atuh tos dugi kana titis tulisna Ceponirah Pondok Yuswa. Moal haneueuh teuing jalan akang tos nepangan. Cenah eta akang teu kaungan kamu ongkos wios perkawis saongkoseunna ulah janten emutan. Abdi ge aya kangge ongkos duaaneun mah. Sareng mi mah ceuk Ili sanggup ngongkosan. Nya ari jang Ili aya keur ongkos duaaneun mah jeung ibina. Teu naon-naon mangka ditu perkara balikna kitu kumaha engke we ari geus datang ka lembur mah. Mang Marta rada ngarasa bungah sabab aya nu rek ngongkosan. Dupi istrina di mana Mang di dieu? Ili nanyakeun pamajikan Sukarna tajalian Neng Mutiara. Ayeuna mah di ditu we jeung kolotna di Jalan Dago sabab ti heula basa tasalametan 40 poe budak tuluy dibawa ku bapana. Heueuh budak teh dibawa ku bapana heuh maksudna mah pamajikanana jangkarna dibawa ku bapana atuh mangge jeung ibina teu bisa nyarek teu bisa ngahalangan da puguh dibawa ku kolotna ngan perkara salakina mah heuh Sukarna ku Mang teh teu dibejakeun dihukum dibejakeun keur usaha we di Jakarta. Temal Mang Marta jep sarerea jerempe ari Birum Sari harita ngaleos ka tukang rek mairan cai keur sema. Dikersakeun harita hujan ujug-ujug ngagebret jeung gelap ting beledag di barungku angin ngagelebug matak pipaureun. Atuh boga rencana rek nempo nu gering oge kapegat ku hujan nu sakitu badagna. Be kumaha hujan geuning Kang? Ceuk Birum Sari mairan cai kopi kana gelas. Meni ujug-ujug badag we hujan teh nya kumaha lamun teu raat-raat mangkaning ti dieu ka jalan rada jauh. Jabat teu boga payung pisan deui. Kumaha lamun isukan atuh jang Ili kajen ti dieu nyubuh dari init ayeuna mah kumaha sabab hujan meni ngagebret kieu. Dina geus raatna ge heug dijadikeun kalemur kana pasti poekeun di jalan balurat adu kalemurna mangkaning di jalan kalemur teh sakitu meletengna jaba poek jaba jauh. Ibi masok ngatog ai leumpang peuting teh kitu. Nya teu langkung Ibi sareng Mang Kang abdi mah bade ayeuna wae sabada hujan raat bangga bade nyumbuh teu sawios-wios jalan Ceponirah mah aya nu tunggon eta limaan di ditu. Sumuhun da kitu. Mending nyubuh we ti dieu jang Ili ngadah teu dagdeg dog teuing. Ngan kumaha atunya? Kumaha naon Mang? Eta Mang jeung ibina ngariweuhkeun ngadon men tadi ongkosan. Ye, hari Mang. Sok loba teuing pikiran, ye geun bae. Da sae saongkoseun mah aya ti dieu kalemur mah. Ngan kieu we kumaha nya jangkarna teu aya mangkaning Ceponirah teh micang-cam we nanaroskeun jangkarna. Geun bae jang Ili. Da kumaha atuh keur aya dina hukuman paling bisa ukur ngabejakeun indungna gering. Ari balik ka lembur mah pasti moal bisa atuh. Ceuk Mang Marta cing atuh cokotan sangu nyai urang sakalian ngariung jeung jang Ili. Sawios Mang tong ngarepotkeun. Ih lain ngarepotkeun. Puguh Mang ge bieu teh geus nitah nyokot sangu ka ibina sangkanan derek dahar. Kakara ge ibina ngalengkah aya nu pupuntenan. Temal Mang Marta teu hararese. Birum Sari nyokotan sangu jeung deungeuna digelarkeun dina meja tengah. Atuh tuluy dalahar bareng sedang hujan masih keneh ngagebret. Rengse dalahar tuluy ngawarangkong deui kana urusan anu sejen nepi ka pukul 10:30. Harita hujan geus raat ditunggu ku jemplingna peuting nu rehe comrek. Jang Ili bisi rek ngaso mah di ditu we di kamar anu tukang urut jangkarna tak ieu sarungna ye. Cek Birum Sari bari nuna sarung gigireun Ili. Nya geura ngaso ka ditu jang Ili saorana tah sasabaan masok ka rasa ku Mang. Ongkohan bisi kaberangan deui Mang Marta mairan. Wios Mang teh can tunduh lah sareng pameng ieu nyaepkeun heula rokok. Temal jang Ili. Keur kitu di luar kareungeut sadanu kaketrok kana panto. Atuh gero Mang Marta nanya bari ngareret kana panto kitu de Birum Sari jeung Ili pada ngalieu. Saha? Tanya Mang Marta tapi nu ditanya teu nemalan kalah keketrok kana panto. Saha? Mang Marta nanya deui. Pok nu ti luar nemalan. Abdi pokna ukur sakitu. Abdi saha? Abdi Mang teman ti luar tetep nyebutkeun abdi. Kojengkang Mang Marta ngalengkah muka kunci panto ana bray asa jauh tina ukuran. Anggang tina gambaran si horeng nu kaketrok kana panto teh Sukarna.
La ilaha illallah geuning maneh karena Mang Marta semu kaget. Muhun Mang, tema Sukarna gancang asup samalah panto ditutupkeun ku manehanana. Damang Mang, bi. Sukarna nyolongkrong sasalaman ka Mang Marta jeung ka Birum Sari sedeng ili mah can kareret. Para mitra anu mulia, sakumaha nu kauninga Sukarna gancang asup samalah panto ditutupkeun ku manehanana. Harita Sukarna nanya, "Damang Mang, gogem bi?" Sukarna nyolongkrong sasalaman ka Mang Marta jeung ka Birum Sari sedeng jang ili mah can kareret. Cager geuning maneh penting-penting ka dieu. Kapan maneh teh ditahan lain? Cek Mang Marta kaget. Alhamdulillah Mang, abdi parantos bebas. Sukarna ngakukeun geus bebas tina hukuman. Kumaha? Pangdenge geus bebas? Leres Mang, tema Sukarna pondok bari ngareret ka ili nu keur neuteup kawas nu bengong. Ieu saha Mang? Sukarna nunjuk ka jang ili. Piraku jang poho deui ka akang, cek ili bari mesem. Keke. Lamun teh salama Kang Ili teh kitu? Nya, astagfirullahalazim. Aduh, punten Kang sanes pura-pura atanapi lengus nanging kaleresan we akang ngersakeun ka dia aya naon Kang? Sukarna kakarat tengeteun kalawan tumanya. Kana maksudna jang ili ngancan kungsi ditembalan kaburu Mang Marta maregat motong. Keheulanya. Tong wakatumanya kana urusan jang ili ka dieu. Teu kitu ge pasti engke dicaritakeun ku Amang. Ngan ayeuna Amang rek tumanya ka maneh. Bieu ceuk maneh nyebutkeun bebas teh bebas kumaha ieu teh. Mang Marta can ngartieun kana urusan Sukarna nyebutkeun bebas tina tahanan. Muntos bebas we Mang jalaran nu kagungan perbuatan maehan saurang jalmi nuju pak beca teh sanes abdi. Nanging rerencangan mung pesona disarenkeun ka abdi. Janten abdi mah anu kasangkina maehan we abdi mah tema Sukarna ngakukeun babaturanana nu maehan. Jadi lain karenanya sanes Mang upami abdi mah nu mahalana matang tos moal tiasa bebas enggal-enggal nya terasa dihukum nu lamina kirang langkung 7 tahun makedah. Tema Sukarna bari ngareret atuh harita teh ka Birum Sari. Nya syukur geus bebas mah keur ibi milu bunga nganti saseret ayeuna namanya omat jalu. Ulah rek milampah deui samodel nu geus kapan ti heula ge ibi teh jeung emangna kurang kumaha ngomongan teh kanu jadi alo. Ulah sok babarangan jeung jelema nu teu pararugu bisi kabawakeun teu bener. Kudu bener cacampuran kitu, cek Birum Sari ngomongan ka Sukarna. Dupi muti ka mana Mang? Sukarna ngareret ka Mang Marta kalawan nanyakeun pamajikanana. Tah, perkara pamajikan maneh karena basa tasalamatan 40 poe dicokot ku Den Amir jeung pamajikanana. Keur Amang atawa imbina teu bisa ngahalangan, teu bisa nyarek sabab dibawa ku kolotna ari katamah-tamah maneh keur aya dina tahanan. Ngan harita ku Mang jeung ku pamajikan maneh teh teu dicaritakeun maneh ditahan dibejakeun keur usaha jeung babaturanana ka Jakarta. Keun urusan pamajikan tong pati dipikiran teuing sabab geus aya di kolotna. Taina Mang kadatangan ku jang ili ti lembur disangka ku Mang mangahajangan ka dieu. Ari heug teh ngabejaan perkara inung maneh gering geus 18 poe. Samala dina sajero saminggu ayeuna inung maneh teu daek dahar-dahar acan. Gawena nananyakeun maneh jadi maksudnya jang ili terek nyusulan maneh. Ayeuna kabeneran maneh datang kalawan geus bebas. Mang jeung Mina tarina mereka ditu nyata isuk nyubuh ti dieu teh. Kalawan Mang jeung Mina rek diongkosan ku jang ili. Keur ti dieu ka ditu mah kalembur, cek Mang Marta ngajelaskeun perkara nyiponira. Inungna Sukarna gering, pok jang ili mairan kana caritaan Mang Marna. Kitu akang ka dieu teh burit-burit teh jangkarna tadina mah lamun teu kapegat ku hujan mah rek bisa bieu kalembur. Ngancek Mang Marta isukan we subuh-subuh atuh ayeuna kabeneran jangkarna datang. Akang teh kacida bungahna sabab ceponirah micangcam we ka jangkarna. Dupi kasawatna naon Kang? Sukarna menipias kabejaan inungna gering. Ai mimitina mah biasa we paranas tiris. Ngan kayeunakeun katinggalina asa beuki parna malah geus 5 poe teu kararaban sangu-sangu saremeh-remeh acan. Pada ngirim dahareun ge ku tatangga teu didahar. Atuh kamari ieu menang 3 kali ku akang jeung tatangga di ditu dibawa ka puskesmas anger we parowahan pisan.
samalah ti puskesmas manitahna teh kudu diopname ka rumah sakit anu gede ceuk kitu teh Jang Ili. Luk geus kitu mah Sukarna melenguk hatena ngarakacak. Mana nu jadi pamajikan jeung anak eueuh. Ayeuna kabejaan inungna gering ripuh mangkaning teu boga duit pangaji sapeser penyon acan. Akhirna mah para mitra murag-murag genci mata. Geus tong jadi pikiran teuingna. Yuwe sukan urang kalemur sarerea perkara ongkosna kitu kajeun nginyeum we sakalian ka Jang Ili. Keun perkara ongkos-ongkos kitu tong jadi pikiran jang karna ya kange aya keur tiluaneun malah ngan wayahna we ukur bisa ngongkosan ti dieu ka ditunya. Nuhun ari di akang aya mah kange ongkosna bios tos dongkap ka ditu mah kari kumaha engke. Mung kieu deui mung sakantenane abdi teh wawartos ka Emang sareng ka Mi. Pamitos tepang mah sareng pun biang kange abdi bade teras ngiring transmigrasi ka peuntas. Duka ka Sumatera, duka ka Kalimantan. Perkawis pun bojok kitu bade ngiring wae nuhun atuh moal ngiring teh sabios-bios. Abdi mah pasti bade transmigrasi. Jalaran di dieu mah kana naon pakasaban abdi. Atuh repot we kitu mah. Cek Sukarna akhirna boga pikiran rek ngadon transmigrasi. Halus atuh ai maneh boga pikiran kadinya mah rek milu transmigrasi. Balik-balik kanan aya di kota bari teu boga pakasaban pisan. Hayo ke kabawakeun deui kanu teu pararuguh. Samalah mangge teuing lamun kieu wae mah kana pasti rek milu transmigrasi. Ari di ditu mah najan teu boga pakasagan ge pakasaban bisa-bisa tani atuh tane sedang di dieu atawa di lemur tani naon da mang mah teu boga pakaya sagede talapok eong acan. Nya upami mang leres matos maksad bade transmigrasi urang sareng we tu sareng abdi. Nya kumaha engke we mang mah can bisa mastikeun iraha-irahana lantaran can paheut babadamian jeung embina. Tembal Mang Marta. Geus ayeuna mah geura sararewe ka ditu di kamar tukang tu jeung Jang Ili bisi kaberangan. Pokna deui teu hararese Jang Ili jeung Sukarna ting koloyong katarukang sup ka kamar kitu deui Mang Marta jeung pamajikanna ngarampih sabab peuting naker waktu geus ampir 12:30. Ngaso para wargi sadaya sanggeus Sukarna jeung Ili ngarampih di kamar tukang. Di luareun kamar nu dieusi ku Sukarna jeung ku Ili aya 2 urang anggota Hansip keur ting darepong noong tina sela-sela janela. Kabeneran harita Sukarna can sare malah keur ngobrol di kamar jeung Ili. Si horeng eta 2 urang anggota Hansip teh nyahoeun ayana Sukarna balik. Tina kituna saurang Hansip gagancangan init ka kantor polisi mere laporan yen Sukarna aya di imah pamana. Lantaran Hansip geus maca koran yen aya saurang tahanan narapidana ngaran Sukarna kabur geus aya kana 8 poena. Sakumaha nu diberitakeun dina koran. Teu kungsi memenitan harita kene komandan polisi pangkat letnan nyiapkeun anak buahna aya kana 10 urangna tuluy arinit kana mobil samalah bareng jeung anggota Hansip nu mere laporan. Datang kaburuan imah Mang Marta. Anggota polisi sabagian ningker imah Mang Marta sedang pangkat letnan. Dibarengan ku 3 urang bawahan anak arungah ka teras tuluy ka ketrok kana panto. Sedang Mang Marta geus rek reup sare manehna ngorejat sabab kadenge soranu ka ketrok. Nyai, saha nu ka ketrok kana panto? Ceuk Mang Marta rada haharewosan. Nya kareungeun aku abdi ge ngadu ka teuing sahanya. Moal Neng Muti mah kitu ka dieu. Temal birum sari boga timuru Neng Mutiara. Cing tempat tukang bising nya Neng Mutiara ka dieu. Pokna deui para mitra kolosod Mang Marta tuluy tina risbang kitu di birum sari milu turun keletrek Mang Marta ngalaan slot panto tuluy kaluar ti kamar. Saha? Mang Marta nanyakeun heula kanu keketrok. Abdi Mang Hansip. Tema letnan polisi ngakukeun Hansip. Keletrek Mang Marta ngalaan kunci panto ana berai kebeg hate Mang Marta ngakebeg. Sabab di luar nyampak 3 urang anggota polisi marawa bedil sedang nuker ningker remah teu katingalieun bus polisi tiluan arah subting tarengo ka kamar. Puguh Mang Marta jeung birum sari ngarasa kaget jeung reuwas sabab tengah peuting kadatangan ku polisi. Pok letnan polisi nyarita ka bawahanana. San coba sebagian anggota masuk ke kemudian rumah ini geledak. Siap. Tema saurang pangkat sersan terus keluar ngabejaan baturna di tah arungga. Nyatu harita bus 5 urang anggota polisi kajero terus katarukang berai nu saurang nyurungkeun pantok kamar nu dieusi ku Sukarna jeung Ili. Kabeneran Sukarna ngalieu korejat manehna ngorejat nangtung. Maksudna rek lumpat ngan teu bisa kebat sabab digertak bari ditodong ku bedia. Jangan lari. Angkat tangan. Cek anggota polisi bus saurang asup ka kamar ngarampaan awak Sukarna.
geus kitu cepret leungeunna dibangkol ka tukang terus dibawa keluar di kamar tengah imah. Aden, Bapak, yuk kunaon karena dicanak deui. Mang Marta kakara nanyakeun, kitu ge teu pati tatag siga nu geumpeur. Ini seorang tahanan yang melarikan diri, Pak. Ayo pergi. Tema letnan polisi pada nyurungkeun awak Sukarna. Harita keneh tuluy dibawa. Sanggeus polisi areueuh sirilik Mang Ili ti tukang nyampeurkeun ka tengah imah sarta nanyakeun bari ngelep. Waktosna seet. Deui ka dieu heula para mitra carios nyambung judulna. Kajiret ku Pitapa karangan Watatang dina bagian ka-27.